Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulum bidarain amin. Allah yulaq yahu Allah yulaq yahu wa in kana ma'u duna kulataini wa in kana sareng lamun kabuktosan naon ma'u caina eta duna kulataini kurang ti dua kula zida mangka ditambahan ieu ma'u Allah yulaqiyahu kana yen ulah nepungan kana ma'un naon najis rumah puin anu henteu dihampura naon anhu najis salajengna ngarasena wenginya syarat-sana susuci teh lamun aya caina kirang ti dua kula lamun kana wadah mah kirang ti cai anu minuhan kana ukuran wadah sasiku ieu tungtung ramo ieu duikeun kana siku kitu tiknya saparapat. Jadi ia dibagi opat gitu tik. Dibagi opat. Baik panjangna jerokna itunya. Tah henteu minuhan kana ukuran wadah sasiku saparapat. Mangka lamun aya keneh mah cai mutlakna mangka tambihkeun kitu. Eta cai teh kana cai anu kirang ti dua kulah teh supados genap janten dua kulah itunya lamun janten dua kulah mah panan disebatna cai suci tur bari nyucikeun teras kalebetkeun cai ageung gitu. Lamun cai ageung mah pan dina abdas kitu dina adus janten tumaninah janten raos salajengna nya syarat sahna susuci teh omat ulah aya anu ngantelan atawa murag gitu nya atau nyampuran kana cai anu dianggo susuci boleh wudu sareng adus anu mangrupakeun najis komo najis anu teu dihampura mah gitu putih sapertos naon najis anu teu dihampura teh nyaeta najis mughaladoh teh etiknya nyaeta najis mughaladoh teh kitu najis anu nyucikeunana teh kalintang barabena kusabab prosesna teh henteu gampil gitu. Jeung kudu aya tanuh anu suci di tanuhna ge tur bari nyucikeun. Kudu aya cai gitu. Nya 7 ember atau cai gitu. Yang 7 kali manyur. Anu katujuhna eta cai teh dicampuran ku tanuh anu suci tur bari nyucikeun. Barabe nya. Ku sabarabe kitu disebat eta najis teh najis mughaladoh. Tah anu mana rupina najis mughaladoh teh dina ilmu fikih nyaeta anjing nya jeung anu kaluar ti anjing tah. Mode anak anjing kirik disebut. Ciduhna
acaina, dahdirna, lehona, nya, getihna, satuluyna, cileuhna, jeung sagala rupana we. Kitu. Anu berhubungan jeung anjing, ilmu fikih di hukuman najis mughaladzah. Kitu. Tah kanggo cai anu bade dianggo suci adu sareng wudu omat ulah kaantelan ku najis mughaladzah eta caina. Mode diletak anjing kenging gitu putihnya. Atau anjing gigi brig ceretna kana eta cai tah teu kenging. Atau adai anjing, ciduh anjing, atau anggota tina anjing atau getihna atau naonna walaupun teu ngarobihkeun kana eta cai. Kitu. Baik rasa ambeuk rupa teu robah, tapi sidik eta cai teh kitu. Kakeunaan ku najis anu teu dihampura teh najis mughaladzah. Kitu rupana anjing gitu. Anu nomor kadua dina fikih nyontokeun najis mughaladzah teh nyaeta bagong. Kitu. Masuk aya dilaleuweung kitu. Nya bagong. Sami jeung anjing naonna nu aya dina bagong kalebetkeun najis mughaladzah. Kitu omat kana cai kanggo wudu sareng adus mah ulah kakeunaan ku najis ku bagong eta saur najis mughaladzah. Anu nomor katilu anakna bagong ting naon tah ngaran anak bagongan naminanya. Ari anjing mah anakna teh kirik atau kicik gitu. Ari bagong adu kanaon tah. Anu nomor katilu contoh najis mughaladzah dina fikih teh nyaeta babi nya. Tah cai anu dianggo suci baik kanggo wudu maupun kanggo adus omat ulah kakeunaan ku najis mughaladzah anu rupina babi kitu nya. Itu. Tah naha cenah pangna teu kengeng gitu ti. Wudu jeung adus kitu putih. Caina ulah kakeunaan ku najis mughaladzah nu nembe teh nur. Nah, ku jalaran wudu teh kanggo ibadah ka Allah kitu putihnya. Wudu teh kanggo ibadah ka saha? Putih ka Allah. Salajengna adus oge eta teh tina sapalihna ibadah ka Gusti Allah kanggo jami Islam mah. Matak syarat sahna suci anu di luhur teh geuning nurnya hiji Islam, ras hidang, ras henteu aya nu ngahalangan kana datangna cai kana anggota anu diwasu. Tuluy caina teh kudu ngucur nyalira kitu nya. Tuluy caina teh kudu cai anu suci tur tiasa nyucikeun. Itu. Kitu nya. Satuluyna eta cai teh kitu ulah kacampuran ku anu najis bari jumlahna seueur anu sucina sakedik kitu. Nah, anu sucina sakedik cai anu nyampuranana bari najis seueur atuh teu kalebetkeun cai suci tur bari nyucikeun ari kitu mah nya. Taulah nu kitu caina. Nah. Tah wudu sareng adus teh nur dina Islam mah ibadah ka Allah itu sababiahna wudu sareng adus. Allah teh dat anu suci gitu ti. Subhanahu wa ta'ala disebutnya nyucikeun abdi ka nyucikeun temenan ka Gusti Allah taala hanalul Gusti Allah kagungan nami Allah ta'ala kudusu nyaeta dat anu kacida suci na al-Qudus. Gitu. Atuh ku sabab wudu sareng adus teh ibadah ka Allah. Berarti anu ibadahna teh kudu kaayaan suci. Ku sabab ibadahna melalui wudu sareng adus, alatna cai, berarti caina kedah cai anu suci tur tiasa nyucikeun. Kitu.
pangna disebat cai suci tur bari nyucikeun terus sabab teu kakeunaan ku najis komodo najis mugo lado nyata rupana anjing gitu bagong sareng babi itu nah pangna ku najis mugo lado kacida kudu diperhatoskeunana putih tak kusabab aya kisah barudak dina mangrupi-rupi kitabnya kanggo jami muslim ieu mah jami muslim mata diharamkeun kanggo dikonsumsi na oge tuluy alhamdulillah di negara urang mah aya Majelis Ulama Indonesia kitu nya anu naliti kitu anu berhubungan sareng agama tuluy aya ngaluarkeun label halal nya pikeun tuangeun jeung leueutkeun teh sae pisan da kedana kitu nah sabab kanggo jami Islam mah nu dituang sareng anu dileueut teh kudu anu halal maksudna teh di labelan halal eta teh bahan bakuna kitu nur anu didamel leueutkeun jeung tuangeun teh anu saruci gitu anu halal sana berarti disimpen tuangeun leueutkeun di labelan halal kitu gratisnya anak sanes tuangeun jeung leueutkeunana bahanna teh tina anu suci di labelan halal gitu sanes disimpen halal oh gratis ku ati kecanakan sanes tuh kitu nya komo deui tina najis mugo ladoh gitu mun diperhatoskeun pisan sabab paham jami Islam gitu dina keterangan Quran hadis ijma qiyas para ulama tilu sato nu nembe teh anjing bagong sareng babi kalebetkeun najis mugo ladoh kitu kari-kari jamaah Islam diwajibkeun ibadah kitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati kami ngadamel jin sareng manusia terkecuali kanggo ibadah tira sapoe ibadah jamu muslim teh wudu sareng adus kitu wudu sareng adus eta wudu jeung adus teh caina ulah kakeunaan ku najis mugo ladoh naon sababna ku sabab najis mugo ladoh teh bahanna gitu kengeng gitu kengeng nyanak gitu tina bahan anu asal muasalna eta bahan teh kaluar ti makhluk anu dilaknat ku Allah anu rupana iblis itu nur gitu rupana iblis anu rupi bahanna nyaeta ciduhna gitu pangna dilaknat kusabab aya ayat wa 'allamal adamal asma'a kullaha Allah Ta'ala ngawurukan ka kangjeng Nabi Adam kana sakabeh ilmu gitu di mana tah di sorga janten Nabi Adam teh pinter da kusab diwurukan mangrupi-rupi ilmu ku Gusti Allah sawa Allah hoyong nemungkeun yen manusia ku sababiah gaduh ilmu kamulyaanana teh kitu teh silpi bisa ngelehkeun sakabeh makhluk gitu putih termasuk malaikat anu kacida sucina eleh kamulyaan malaikat ku sahaku manusia naon ngelehkeun teh nyaeta ilmuna termasuk iblis gitu setan komodo sato mah gitu mata Allah Ta'ala yang nemongkeun kamulyaan